ojol panas kaki nama si kami reka baso we lah ya di simang tukang baso gerobagan harga teh ari bek teh barang didatangan teh 1000-an cenah ijana teh berikut si garingan lagi ari bek teh meni komplit pisan teh mimiti siomay eta tahu jangan lupa ranjang teh naon teh gara teh kresol nyata baso lagi di badag kitu ieu simang jualan teh di daerah Jalan Gatsu pokona mah tapi nu di awal geuningan deket Burangrang as always walaupun ngabaso Malang eueuh kudu mix daseum pokona mah kudu amis sada haseum saos cacing loba tapi kecapna saeutik atunya orang pasti makan si baso gede nate alah si teksturnya teh bener-bener hibu pisan ieu mah bener-bener definisi baso kampung sih dari nate tidak terlalu berasa tapi nya lumayan aya gurih-gurihana saeutik tapi sekali mah resep baso nu kieu teh si kuahna ge lumayan gurih ketambahan ku saur siga kieu wah geus ieu mah top mantap is the best satunya berikut si kreosolnya juga nggak keras gitu jadi aya eusian kene walaupun aci oge nya ngeunah gitu ieu mah wah pokona mah bener-bener sederhana tapi nikmat gitunya berikut namun jajan di gerobakan kieu mah rek 5.000 rek 10.000 rek 5